Ayatan pangkar aku Bima Bima nanaonan sia teh nanaonan nah aya Bima kulehe kieu sabab keur usaha aya itu anu tukang abdi Agus Agus Lioban nya sareng Mamah Hajah Agus naon itu dina kareta teh eta teh harta kakayaan pikeun dugikeun ka anu hak narimana ngan aya gangguan begal di dieu kumaha eta rengse sampean sa ngaran kaula Pancasuta di mana kaula bisi anjeun tapa kaula teh ti lebahkeun Gunung Maliawan jauh atuh moal tegas jadi kota atau tempat ayeuna baheula mah dina zaman Ramayana masih keneh leuweung cucuk rungkang teh euy dewek kaliwat kainya teh rimil ku pacet dom-doman ayeuna geus bangunan rupa-rupa eta mah pinuh ku hutang lain gunung pacet lain pinuh ku pacet eta ku hutang kaleresan pisan atuh naon Manawi ieu Manawi maksud kaula teh bade tumaros dupi Prabu Baladewa aya di dieu teh aya Prabu Baladewa maksudna bade nepangan uap Prabu Baladewa leres naon maksudna ai dongengna mah panjang yuk ngadongeng heula jigana da bala nya dongeng sabada sore-sore waom bade ngadongeng anu disponsoran ku Ban Lio Ban bilih Priyogi Ban rupi-rupi ban mobil sareng bantingkeun nah kamana karepe nya maksudna pokona dongengna panjang nya naon kaula teh boga tempat ye ait di tempat kaula teh rupa-rupa penyakit kejadian anu kena na kawarga kaula dulu diantawisnya penyawat naon teh rupa-rupa batuk engap lamun batuk-batuk eta teh bisa disebut flu burung di ditu ngukut burung teu henteu aya ge hayam susah ngajawabna aing da penyakit lagi ngaranna ge flu burung nya da sarua manuk hayam teh unggas teh nya unggas mah di mana urang geus beudahar aya nu nawaran urang tuang atuh unggas ngeus atuh tah mah ngeus mah pergi ngagali lingis tah mah lingis mah aya paribasana naon lingis kurisi rempan ku kayaan ingis atuh tah mah ingis mah negara Inggris negara mah Inggris mah di mana urang init Kalembang tah meni Inggris pisan tiris ini jauh tina Inggris karena tiris bisa penyakit leungit wabah hilang tapi kaula teh kudu numalan eta tempatnya eta ku Baladewa dek diala getihna dek diala nyawana ku kaula wong edan loh nah
anu teu disangka bakal kejadian kieu jadinya mungguh pangeran mah araraneh di dunya mah euy dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta tapi teu beuna teh euwah-euwah teu bisa disebut euwah-euwah da eta mah keur melaan anak atawa rakyatna tapi ngebelaan rakyatna ngarugikeun batur teh marukana Baladewa teh meureun eueuh kulawargana sampean dek ngalan nyawa ulah Prabu Baladewa lamun kitu hayang saling sareup hareupan jeung kaula putrana sampean teh putrana ieu da ieu putrana ieu teh putrana Baladewa putra aslina mah sanes ngan ieu ka Baladewa teh Uwa nya kan Uwa Nini diuk sia tah diuk pernah teh maksudna kumaha sing hareupan kaula Gatot Kaca bisa ulah Prabu Baladewa kabawa ku sampean tapi semplakeun latak-tak katua pakensa pegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga kitu iya wani kira-kirana wong edan ya gitu dunungan aingnya silenggrenge aing padahal dewek oge gayana teh gajah Gatot Kaca di mana aya jelema nu ngajago teh sampeurkeun ku aing hareupeunana di kitu cekuk teh nepi ka teh eling aing juga teh moal neungeul dek melaan iya tega lara tega pati tega sok singkahkeun eta nu duaan nah saya teh wani-wani nyingkahkeun kawas pribumi wes ya ngagokan jeung pika sebeleun deui goblok siksa ku aing sia tuman mun lah jika nyingkah siapa gek nah make amak nanti nya pegek aduh ampun tewaknya gantuman lah nya eta rupana kasep tapi nyingkah si aing mah pipilun nyingkah dolar nyingkah saurkeun ka wa Prabu bejakeun ditembak mangkana boga senjata sakti senjata naon cau mangala maju ka belakang Gatot Kaca hebat sampean ya woi yo woi naku maha aduh euy kumaha ye lawan lagi tuh kagok ya tak jahat ya wih ya tuh ya gitu daing siku aing nya ya aya kitu aing teh sia mau ngomong wae atuh